Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinarang syukur mutlak kagungan Allah nu maha ngatur, nu kalayan aturanana. Alhamdulillah dina mangsa anu ngamprai ku caangna cahaya winaya model ayeuna, dina wanci anu sugih balebat pangarti model kiwari, tur dina waktu anu pinuh ku ginulur karahayuan, bari dibarengan ku cager beteng waras badan, tiis ceulih herang panon. Urang parantos tiasa ngalet-ngalet ngengkei ngabandalet, ngemat-ngemat nyatang pinang, jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang nyumpingan ka ieu tempat. Pamudah-mudahan riung mungpulungna urang dina ieu waktu, bongkok ngaronyokna urang dina ieu makom, sarta hempak perbayaksana urang dina ieu saah, sing janten sababiah kana lungsurna barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam, nabi akhir zaman anu mana jabatanana leuwih luhur tibatan lurah, leuwih terhormat tibatan camat, leuwih tinggi daripada bupati, leuwih masyhur daripada gubernur, bahkan lebih keren dari para presiden. Nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diutus janten rahmat kasadaya alam. Teh hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiatna, malah mandar dugdugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dipika hormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, oge para kasepuhan khususna di ieu tempat. Kusim kuring dipika hormat aparatur pemerintahan, dikawit RT RW sinareng saterasna, oge kusim kuring dipika hormat para ibu, para bapak, para pemuda, para pamudi, katut murang kali, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kumaha Bu Daramang? Alhamdulillah. Bapak Daramang bingung ya teh tempatna. Bapak-bapak masih kena teh iya weh siga ngadengikeun radio.
Wios wios wios. Nu penting bunga. Naon bunga teh kembung di tengah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna simkuring tiasa silaturahmi sareng palawargi sadayana sareng jamaah Masjid Al Ikhlas Kampung Gadog Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota. Mudah-mudahan ieu silaturahmi urang sing teras sabab sing saha jalma anu daek ngepungkeun silaturahmi nu kahiji umurna bakal dipanjangkeun ku Allah. Nu kadua bakal dijembarkeun rizkina. Jadi ibu-ibu lamun hoyong panjang umur, lamun hoyong jembar rezeki kudu gatol silaturahmi. Ulah ukur nginjem duit silaturahmi teh. Kakara silaturahmi lamun erek nginjem duit, lamun aya butuh, lamun eger susah. Kersenang mah baroraah hayang silaturahmi, nu puguh mah hayang ngajauhan leres teh. Pagawean saha teh? Pagawean ibu-ibu. Da alhamdulillah dina wengi ayeuna urang kempel sadaya teh dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Ya Bu, ya teh rada capek. Kumargi tadi siang ge sami tos ngisi di Karangtengah. Terus uihna ka Purubuyan. Jadi rada lieur geuningan ka Purubuyan makana tarang teh. Tidak jedut. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sim kuring sing sehat oge sing kenging ilmu anu manfaatur barokah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Para ibu, para bapak nu kusim kuring dipika hormat, dina kata memperingati atanapi dina kata peringatan teh aya 3 makna. Saberiji cenah Bu? 3 makna. Nu kahiji aya anu diinget-inget. Nu kadua aya anu inget. Nu katilu aya anu diingetan. Jadi makna tina kata memperingati teh aya 3. Nu kahiji aya anu diinget-inget. Nu kadua aya anu inget. Nu katilu aya anu diingetan. Nu kahiji aya anu diinget-inget saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad kudu diinget-inget ke urang. Sabab urang umatna moal aya urang, moal aya sato, moal aya tatangkalan, moal aya alam dunya, moal kabeh makhluk moal aya lamun teu diciptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus wajib urang teh syukuran ka Kangjeng Nabi sabab sababiah ayana Kangjeng Nabi urang aya di alam dunya. Makana penting kacida peringatan Maulid Nabi teh sabab nu kahiji urang teh ngarah terus inget ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus naha Kangjeng Nabi kudu diinget-inget ku urang sabab Kangjeng Nabi teh mangrupakeun afdalul makhluqat, pang abdolna pang utama-utamana makhluk. Moal aya urang lamun teu diciptakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Terus Allah teh ngutus para nabi jeung rasul. Anu mana jumlah nabi aya saberiji Bu? Jumlah nabi aya saberiji? 35 lain. Jumlah nabi teh 124.000. Jumlah nabi teh. Tina 124.000 teh disaring deui jadi rasul. Nu jumlahna 313. Ta anu 313 anu wajib dikanyahokeun ku urang jumlahna 25. Nu 25 disaring deui jadi 5 anu boga gelar ulul azmi. Saha wae mun di SD mah disingkat mimin. Aya mimin. Mimin. Nu kahiji Musa atanapi ti Nabi Muhammad, teras Isa, teras Musa, teras Ibrahim, teras Nabi Nuh alaihi salam, disingkat jadi mimin. Tanu 5 eta teh boga gelar ulul
azmi. Tadi antara anu 5 eta teh Kangjeng Nabi Muhammad mah nabi jeung rasul anu pangsabar-sabarna. Nabi Nuh ketika kaumna ngalawan ngadoa ka Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sami. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad mah beda. Erek dibaledogan, erek dicaci maki, erek diboykot, bahkan erek dibunuh sekalipun Kangjeng Nabi Muhammad mah teu daek ngabales kanu janten umatna kanu jadi musuhna oge. Sabab naon? Kalintangnya ahna Kangjeng Nabi Muhammad kanu jadi umatna. Makana penting pisan nu kahiji urang kudu inget terus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta eta nu kahiji aya anu diingat ingat. Nu kadua aya anu ingat. Saha anu ingat teh Bu? Urang khususna panitia ieu acara muludan. Seueur panitiana Bu? Seueur? Tak aya panitiaan? Moal mungkin tak aya mah. Panitia teh geus berkorban pikiran, korban tenaga, korban harta benda, waktu jeung sajabana. Insyaallah eta teh bakal jadi amal kasayan anu insyaallah engke di poe kiamah bakal menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu milu nyumbang. Nah, sawareh ngajawabna. Milu nyumbang. Milu nu milu manu henteu mah henteu. Ulah nyumbang hararese parasmanan panghareupna. Aya nu kitu? Aya. Tiap lemur ge sok aya, teu aneh. Tapi ieu gunana mulunan teh aya anu inget. Tah makana geus dikorbankeun pikiran, tenaga, harta jeung sajabana insyaallah bakal kagentosan. Makna anu katilu teh aya anu diingetan. Sabab tiap lembur, tiap kampung, tiap daerah teh loba keneh jalma pohona daripada nu ingetna. Loba keneh nu maksiatna daripada nu taatna. Laras teh Bu? Makana perlu minimal setahun sekali mah muludan ngarah diingetan. Sabab loba pohona cacak-cacak setahun sekali diayakeun muludan, diayakeun rajaban, diayakeun muharaman. Jalma teh loba keneh pohona komo deui lamun eueuh muludan rajaban jeung muharaman. Naudzubillahi min dzalik. Tapa mudah-mudahan beresna acara ieu sing ningkatkeun kana kualitas katakwaan jeung keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala sareng nambah rasa mahabbah urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak nu kusim kuring dipika hormat. Bu tiris Bu? Tiris? Tiris teu? Henteu, alhamdulillah karuatan. Moal tunduh moal? Moal capek? Moal ngobrol? Moal mahanan? Astagfirullahaladzim. Siapkan panitia ulah sare. Panitia sok sare teh heula. Lanjut Bu, lanjut. Urang hanetan heula atuh. Bisi tunduh. Geus jam sabaraha ieu teh Bu? 9:30. Biasana di dia ngaosna panjang pondok. Jam 12. Hah? Mending panjang teu ngarti, mending pondok ngarti. Sepakat resep. Pondok tapi ngarti. Jadi cukup simkuring 15 menit oke, cukup? Kan pondok ngarti. Da tadi eusi muludan mah atos ku pangersa tadi. Yen muludan teh aya ti tuna. Jadi menyebutkan muludan eueuh ti tuna berarti encan ka haditu teu apaleun teh. Jadi mending panjang teu ngarti, mending pondok ngarti. Pondok ngarti nya 15 menit cukup ngaji mah. Wios 15 menit? Iya. Bener ya. Ke panitia ambak atuh 15 menit mah. Orang hanetan heula Bu, orang baca selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mangga sadayana. Ya Nabi salam alaika,
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik mara'aina qultu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Geus Bu pajengkeun geus hanet. Para ibu para bapak nu kusim kuring di teka hormat, peringatan Maulid Nabi teh ngingetkeun urang yen geus lahir makhluk pangmulyana manusia termulia di alam dunia nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana barudak leutik geus nyahoeun lahirna teh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 570 Hiji Masehi ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah lahirna di Makkah. Geus apal urang nadomkeun, siap nadom? Siap. Semangat.
Bade kompak. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabar kena di Mekah wengi Senin tahun gajah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meni ngempur di bumi hurung mancur di bumi hurung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan kabeh pada karuksakan apal teh iteh nah apal nu teu yang lajengkeun eta mengarah teh tunduh mata kumahanya ceramah pidato mah dibere serius tunduh dibere loba heureuy cenah ieu teh ngaji deuk ngalawak serba salah tapi nu penting mah unsur dina ceramah pidato ayat 3 nah sim kuring apal panaina keur kuliah di dinya jurusanana jadi minimal eusi ceramah teh ayat 3 nu kahiji informatif naon cenah informatif teh aya informasi nu didugikeun info tina hasil ceramah teh naon nu kadua aya edukatif pendidikanana aya tanu katilu aya ieu naon rekreatif hiburan sabab urang mah resep hiburan sabab ngaji serius mah tunduh komo nu di juru malah geus we nilep teh hudang-hudang ke pas dibagi pincu aya nu kitu aya wae di dieu mah lajengkeun bu lajeng aja tah dina peringatan maulid Nabi ieu teh naon hasilna selain nyaritakeun siroh atanapi perjalanan atanapi kisah Kangjeng Nabi Muhammad anu penting keur urang mah naon urang teladani akhlakna naon cenah Bu teladani akhlakna sabab Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupakeun suri tauladan contoh anu alus pikeun urang sadayana Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah nyata bukti dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh aya suri tauladan aya contoh anu alus pikeun urang sararea bener teh Bu teh bener sebab firman Allah nu aya dina Quran lain dina Quran percaya ibu kana Al-Quran kudu percaya lamun urang teu percaya kana Al-Quran teu sampurna keimanan urang tak Allah ngadawuh dina Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 20 eta teh yen
dina diri Kangjeng Nabi Muhammad teh aya contoh, aya suri tauladan, aya akhlak anu alus pikeun saha dicontoh ku urang salaku umatna. Jadi pertanyaanana ieu mah Bu, babari keneh mere contoh atanapi jadi contoh? Babari mere contoh, babari jadi contoh? Babari mere contoh. Sabab ari ukur mere contoh mah sakali cukup, sakali dua kali cukup. Siga barudak diajar nyerat papageran, nyerat angka 2, guru nyentuhanana sakumaha? Paling sajajar, 2 jajar sesana ku barudak. Ta eta mah ukur mere contoh. Beda jeung jadi contoh. Ta ieu kalemahan kolot. Kalemahan kolot. Maneh teh saya teuing titah ngaji teh da budak saha teh. Sabab ningali indung bapana ka budak titah ngaji, indungna nonton ti TV, bapana nonton ti TV, parebut remote, indungna hayang sinetron, bapana hayang nonton bola. Tapi ayeuna mah wareg ibu-ibu, sabab bolana keur eureun heula. Wareg sigana teh nonton infotainment. Naon nu keur viral teh Bu? Apal wae cicing dalam warga apal Lesti jeung Rizky Bilar. Padahal ajaran Islam mah teu ngajarkeun Bu, Islam mah teu ngajarkeun KDRT. Karunya ieu Pak RT di KD-KD wae teh. Sekali-kali mah KD RW atuh, KD lurah. Tapi mah KDRT wae, kekerasan dalam rumah tangga. Islam mah teu ngajarkeun KDRT, tapi ngajarkeun kasih sayang, saling menjaga. Sabab dina maqasidu syariah teh tujuan diturunkan syariat teh salah sahijina aya hifdzun nafsi, ngajaga jiwa, ngajaga diri. Allah ngadauh dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei jalma-jalma anu iman, kudu ngajaga aranjeun kabeh, kudu melihara aranjeun kabeh kana diri aranjeun jeung keluarga aranjeun tina seuneu neraka. Jadi eueuh KDRT teh sabab urang mah dititah ngajaga diri jeung keluarga. Ibu-ibu kudu ngajaga ka salaki, salaki kudu ngajaga ka ibu, kolot kudu ngajaga kanu jadi anak kudu ngajaga kanu jadi kolot. Jagalah istri, jangan kau sakiti, doanya istri harumnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti, sedihnya istri, tangisnya bidadari. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang, anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Seueur hutang Bu, hayang lunas bayar. Tah eta teh kewajiban salaki bapak nu di masjid punten. Bisi nondutan teh tara ditempuh da katingali atuh bingung. Kudu ngajaga bapak tah kanu jadi pamajikan. Pamajikan kudu ngajaga kanu jadi salaki. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing, gerabuka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung, danu ngora geus malandung. Sepakat Bapak, sepakat? Sepakat di masjid kabeh kana nyandung mah siganuan. Rame Bu, rame dah menang mikir. Ulah seriusnya abi mah Bu, da ngaos masami kitu keneh minimal aya giroh, aya semangat. Jadi nu biasana malam Senin teh saeutikan cenah, loba nu curhat mun malam Senin teh sok ayeuna mah alhamdulillah. Nu kadina aya nu kana motor, nu papah aya, nu papah komo nu pangtebihna tetep pahalana panglobana, sabab loba taneuh anu katincak. Nu kana motor komo
semikuring kana motor jauh-jauh ti Burujul ti Bandung sebenarnya Bu. Tadi ti Bandung jam 10:30 nepi ka Karangtengah ka Kauning 12:30 dugi ka asar beres ngobrol heura sang pengguru magrib uih ka dieu. Teras nepi ka dieu nembe tabuh 7:30-an. Panglobana sabab eueuh taneuh anu teka Tincakuban. Komo lamun kadina kana toronton bana sabriji 12 panglobana pahala. Jadi ibu-ibu atau nepi bapak-bapak mun hayang loba pahala init ka pangosanana numpak toronton. Alhamdulillah. Bungah Bu bungah. Alhamdulillah. Tah jadi urang teh penting nyonto akhlak Kangjeng Nabi. Sabab dina diri Kangjeng Nabi teh aya suri tauladan anu halus. Jadi ayeuna mah nu jadi kolote ulah saukur mere contoh, tapi kudu jadi contoh. Nitah ngaji jeung kolotna. Nitah salat berjamaah salat jeung kolotna. Pan ieu mah lain. Jang geura salat, jang geura ngaji, neng geura salat, neng geura ngaji, inung bapana henteu. Jadi budak ayeuna mah pinter balik ke dabangan kolotna. Sabab ukur mere contoh lain jadi contoh. Ari jadi contoh mah lain saukur mere. Jadi saterusna selama hirup nate jadi contoh pikeun budakna. Bangga budakna ge jeung moal wani ngalawan. Lamun kolot jadi contoh anu alus. Nitah salat bari jeung bapana salat budak teu nurut. Sabab bedek ngalawan kumaha bapana ge salat bapana ngaji indungna salat indungna ngaji. Jadi kalemahan kolot ayeuna teh ukur bisa mere contoh tapi henteu jadi contoh. Sedangkan Kangjeng Nabi Muhammad mah dina dirina teh jadi contoh pikeun urang. Mana wae anu kudu dicontoh tina diri Kangjeng Nabi minimal 4 anu jadi sifat wajib di Rasul. Sabriji cenah Bu 4. Nu kahiji sidik, nu kadua amanah, nu katilu tabligh, nu kaopat patonah. Pintar si Ibu. Hiji sidik, dua amanah, tilu tabligh, opat patonah. Tah minimal eta heula Bu. Eta teh sifat wajib di Rasul. Jadi Rasul mah geus pasti sidik, geus pasti amanah, geus pasti tabligh, geus pasti patonah. Cing ayeuna urang akurkeun jeung diri urang, geus nepi ka mana urang bisa nyontoh Kangjeng Nabi. Sedengkeun muludan teh tiap tahun kudu aya hasilna Bu. Kudu aya hasilna. Matakna sebenarnya sim kuring mah hoream ngaji lila teh. Aya sebagian dibatur tabligh akbar penting tapi ka jam 1 jam 2 subuhna teu sarolat. Ongkoh pentingna teh memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuhna henteu sarolat. Tah ieu teh kontradiktif. Ongkoh ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad muludan nepi ka jam 1 jam 2 hari subuh henteu salat. Eueuh hartina tah eta muludan teh Bu sakali deui. Lamun aya muludan nepi ka peuting-peuting tapi subuhna teu sarolat eta muludanna teh eueuh hartina. Kagugulung muludan digebiar-gebiar digede-gede subuh teu sarolat. Tah ieu teh kalemahan. Makana kajen sakedeung jam 10 beres. Sabaraha menit dia tuh jam 10 mah? Ontos kaduhung nanya. Tah 4 sifat wajib di Rasul urang akurkeun jeung diri urang. Nu kahiji sidik, hartina teh bener. Urang geus jadi jalma bener acan. Nu kadua amanah, artina jujur terpercaya. Urang jujur tong baroraah kabatur kasalaki gelobanga bohong. Lobanga bohong Bu. Baik, alus keneh aing ngaku mah daripada henteu. Nu katilu tabligh nyampaikeun. Da abdi mah lain ajengan, lain kiai, lain ustad nyampaikeun nya nu boga we. Kolot ka budak nu boga naon nasehat, papatah nu alus sampaikeun. Budak teh ngarah ka motivasian. Sampaikan pokoknya perkara-perkara nu alus. Jadi tabligh teh lain bagian ajengan, lain bagian ustad kiai lain. Kabeh manusia ge wajib tabligh. Ngarah urang teh nyontoh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaopat patonah artina teh cerdas. Ibu-ibu cerdas
cerdas karena nyumputkeun duit. Ku cerdas na awewe ku salaki geus disumputkeun di mana we kapangih ku awewe mah dikaratakan sigana teh na pesak, na dompet, na ceket, na kaos kaki, na sepatu. Matakna ibu-ibu mah geus 11-12 jeung duit teh sigana mah laras Bu teu nanaon. Sabab urang mah dihirup di dunya di alam syariat butuh duit, butuh. Mun eueuh duit moal nangtung agama Bu, mun eueuh duit moal nangtung agama. Kabeh ge butuh dana, tapi dana teh lain segalana, tapi segalana butuh dana. Ieu muludan teh make duit. Sound system ya alus kieu Bu, tarik keur mah simpe penting tarik kieu. Alus ya sound system na make duit. Kopi make duit. Naon deui panggung make duit. Sim kuring jelema, sim kuring mah lain duit. Da sim kuring Bu naon sok dadae kanan penting-penting ka dieu ngarah balik mawa amal. Amplop ieu mah ngaras wae dieu mah. Teu butuh amplop sekali deui. Sim kuring mah teu butuh amplop tapi butuh doa. Doa tah sakali deui salah balik. Teu butuh doa. Butuh kita doa mah. Insya Allah tah lamun geus loba doa pasti loba dulur. Matak loba ngadoakeun loba dulur. Tah ieu terakhir yang ngara bener ya. Geus loba dulur bakal loba duit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalem. Tah jadi sifat nu wajib di Rasul wajib kurang ge dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saterasna Kangjeng Nabi ngadawuh dina hadisna innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saenyana kaula diutus kamu ka bumi ieu teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Akhlak teh naon kalakuan urang anu alus dina hasil ibadah. Aya adab, aya akhlak. Ari adab mah jalma kafir ge bisa beradab sabab dihasilkeun tina pendidikan. Lamun budakna disiplin, lamun budakna rajin, lamun budakna pinter, insya Allah beradab, tapi belum tentu berakhlak. Sabab akhlak mah dihasilkeun tina ibadah urang. Mun getol ngajina, getol salatna, getol infak sedekahna, insya Allah bakal ngabuahkeun kana akhlak. Makana aya hiji perkataan Muhammad Abduh anu sim kuring ge merinding Bu. Saha Muhammad Abduh teh terang teu. Muhammad Abduh teh tokoh tajdid, pembaharu dalam Islam. Aya kata-kata teh kieu. Ketika saya pergi ke negeri Arab, saya melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Tapi ketika saya ke negeri Barat, saya melihat Islam namun tidak melihat Muslim. Kaharti teu? Teu kaharti kene. Ku bahasa Inggris yang ngomongna. Sakali deui cek Muhammad Abduh yang sundakeun. Begitu Muhammad Abduh ka negara Arab, Muhammad Abduh ningali Muslim tapi henteu ningali Islam. Tapi ketika Muhammad Abduh ka negara Barat, ningali Islam tapi henteu ningali Muslim. Kaharti teu? Naon ci? Pan kieu Bu, negara Arab mayoritasna agama Islam. Loba muslim nama termasuk orang di Indonesia mayoritas agama Islam. Jalma anu agama Islam disebut muslim. Loba muslim lah tapi cek Muhammad Abduh henteu ningali Islam. Loba muslim nama tapi Islamna henteu dipake, henteu dijadikeun pedoman. Tapi ketika Muhammad Abduh ke negara Barat, mana wae negara Barat Eropa, Amerika, Muhammad Abduh loba ningali Islam tapi teu ningali Muslim. Artinya naon anu diparentahkeun ku Islam dipigawe ku kafir ge Bu, tapi manehna teu Islam, teu percaya. Contona naon? Ngantri. Ibu-ibu osok ngantri BLT nya. Ngantri di Jepang Bu, ngantrina disiplin. Kumaha di urang? Nu datang pandeuri hayang pangheulang. Geus tani teu disiplin. Ongkoh urang teu ngaku muslim tapi Islamna henteu
dipakai. Di Jerman teu meunang micen kuntung sembarangan, kuntung rokok teu meunang kapangih didenda. Di urang pabalatak di mana wae. Jadi ngeri ya teh Bu, ongkoh kurang tengah ku muslim tapi naon anu diparentahkeun ku Islam henteu dipigawe. Sabab Islamna ukur dina kate, Islamna ukur dina kakak. Tapi alhamdulillah sakitu ge Bu. Sababnya ayeuna mah teu saeutik rela ngajual agama, rela ngajual keyakinan jeung iman melaan harta. Makanya zaman ayeuna mah lain perang ngelawan kafir lain, tapi merangan pakir. Naon cenah Bu? Zaman ayeuna mah lain perang ngelawan kafir, tapi perang ngelawan pakir. Teula akhir tahun 2018 Sim Kuring kantos ngisi ceramah di kantor kelurahan Cimuncang. Waktu selurahna Pak Asep kene. Saur Pak Asep teh, tatangga lemur urang, tatangga kelurahan urang, geus aya nu sebahagian pindah agama. Geus aya sebahagian pindah agama. Gara-gara naon cenah? Gara-gara tiap minggu dibere sembako. Naudzubillahi min dzalik. Tah kusabab kurang harta, terutama kurang iman jeung keyakinan rela ngorbankeun agama. Makana zaman ayeuna mah lain perang lawan kafir lain, tapi merangan pakir. Makana Kangjeng Nabi ngadawuh kadal pakru ayyakuna kupron. Kapakiran teh ngadeketkeun kana kakupuran. Makana urang silih bantu nu boga duit loba, nu harta melimpah ruah di mana wae bantu tatangga urang dulu urang nu didu susah. Insyaallah lamun umat Islam silih bantu bisa nyelametkeun kana akidah umat Islam. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah eta Bu. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ieu teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Anu mana akhlak mah dihasilkeun tina ibadah. Makana lamun ibu-ibu bapak-bapak akhlakna hayang alus kudu getol ibadah. Ulah ngaku kang naon umat Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, tapi jauh perbuatanana jeung naon anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.